kalap kudu nekadkeun kana wujudna Allah kalawan resiko diganjar. Mun nekadkeun yen Allah teh aya wujud sarta cumpon sawarena syaratna iman. Sabalikna disiksa jalma mukalaf lamun teu nekadkeun wujudna Allah sarta dicap jalma kafir. Tegas Imam Sanusi. Kalawan parentah syara kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Mangka makripatkeun ku anjeun. Fa'lam. Kudu nyahokeun ku anjeun. Tegasna makripatkeun ku anjeun. Kana saestuna kalakuan sareng tingkah teu aya deui pangeran anu maujud angin zat pangeran itu Allah. Teras memperkuat ilmu syara, memperkuat jeung ngadalilan kana benerna pendapat hukum akal. Terus dawuhan Allah Qul man rabbus samawati wal ardi Qulillah. Qul ngomongkeun ku anjeun Muhammad kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul man rabbus samawat saha zat anu nyieun langit jeung bumi. Qulillah ngomongkeun ku anjeun Muhammad Allah. Eta musyara memperkuat jeung ngadalilan kana benerna pendapat hukum akal. Tadi teh akal anu manggihan. Korek. Akal anu manggihan. Ayeuna wujud. Penjelasan wujud. Ari wujud kabagi kana 3 bagian. Hiji aya wujud idopi. Wujud idopi nyaeta ayana hiji perkara nyarande kana perkara anu sejen. Seperti ayana bapa nyarande kana ayana anak. Atawa ayana aki nyarande kana ayana incu. Kadua aya wujud aridhi. Nyaeta ayana hiji perkara teu nyarande kana perkara sejen tapi kapielaan ku pertos ayana alam sabada eueuh jadi kapielaan ku eueuh. Katilu wujud eta wujud hakiki. Tegasna wujud zati. Ngobrolkeun zat. Tegasna wujud zati nyaeta ayana hiji perkara teu nyarande kana perkara sejen jeung teu dimimitian.
ku eueuh jeung teu ditungtungan ku eueuh eta wujudna zat Allah. Jadi wujudna Allah, wujudna zati, ayana Allah teu nyarande kana ayana alam. Seperti pendapat berseberangannya nu dianggap kafir pula sipah anu nyebutkeun majar ayana Allah dumeh ayana alam. Kitu deui wujudna Allah henteu dimimitian jeung teu ditungtungan ku eueuh. Lain wujud ari di ulah sifah mah teu kaharti teh kieu nyebut ayana Allah dumeh ayana alam. Jadi ayana Allah teh sebenarnya ayana alam. Bisa dijawab deui kumanehna keneh. Sabenerna mah bisa dijawab deui ku jawaban nu manehna keneh. Lima ngajawab manehna kumanehna keneh, manehna teh nyaho meureun. Lamun eueuh alam bakal aya pendapat moal yen ayana Allah yen ayana naon yen ayana Allah teh karena ayana alam bakal aya pendapat moal lamun diudang ku pertanyaan manehna keneh. Jadi moal aya alam berarti moal aya pertanyaan. Urang teh sing di alam dunya. Urang mau pertanyaan anu mawa pernyataan di alam tapi timbul pernyataan. Bener kan? Pertama jawaban dijawab ku manehna keneh. Jawaban manehna keneh. Nu kalima barang wujud sesuatu anu wujud eta bisa kapanggih ku dua perkara. Kahiji kapanggih ku bangsa hisi atawa kaidrok ku hisi artinya kapanggih ku panca indera. Panca teh lima indera rasa. Ku lima alat pangraksa. Kapanggih ku panon saperti caang, poek. Kapanggih ku ceuli saperti sorak. Kapanggih ku irung saperti wujudna seungit. Wujudna seungit bau teu kapanggih. Ceuli teu kapanggih ku sora tapi kapanggih ku naon ku irung. Terus kapanggih deui ku letah saperti wujudna pangset, amis, pait. Kalima kapanggih ku indra pangrasa anu aya dina leungeun, dampaleungeun saperti wujudna kasar, lemes. Eta anu kapanggih kaidrok ku bangsa hisi. Nu kadua wujud kaidrok ku akal. Teu kaidrok ku hisi. Kaidrok ku akal seperti ilmu. Kaidrok ku akal. Bodoh, bungah, susah. Nah, ieu kaidrok wujudna Allah nyata ku akal. Setiap wujudna anu dijieun akal
pasti manggihan karena wujudna anu nyieun akal da moal mungkin aya hiji perkara eueuh nyieunna ku wujudna ku ayana ieu alam ayana ieu makhluk akal manggihan karena wujudna anu nyieun eta Allah ngan kemampuan akal semet manggihan ayana zat anu nyieun ayana zat pangeran anapun ari manggihan pangeran jenenganana Allah anu nyieun eta mah lain bebenangan akal tapi pamasihan wahyu pamasihan wahyu wujud akli wujud akli na Allah henteu bisa disarupakeun jeung wujud akli na makhluk seperti wujud akli na ilmu bodoh rohani tetap wujud akli na Allah mah mukhalafatu lil hawadisi kedahareun da wujud akli na lian ti Allah eta hawadis anyar ayana sabada eueuh salian ti Allah ari wujud akli na Allah eta qadim kedahareun qadim wujud di mana-mana aya wujud tangtu aya lalawanana nyaeta wadidduhu jeung ari lalawanana sifat wujud nyaeta hal adamu maksud lalawanan sifat wujud nyaeta hal adamu eueuh artina eueuh Allah kusabab wujudna wajib maka eueuhna pasti mustahil kecap wujud kecap didun cik istilah mah dua perkara anu teu bisa kumpul duanana ongko aya tapi bisa eueuh anu teu bisa kumpul duanana tapi bisa eueuh duanana maksudna kitu tegasna perlawanan henteu perlawanan eueuh cara bodas jeung hideung cara bodas jeung hideung moal aya dina hiji titik na hiji tempat moal aya dina hiji tempat moal aya dina hiji titik hungkul bodas jeung hideung bisa eueuh duanana diaplus ku warna anu lain beureum tadi dun didun cek lugot dua perkara anu teu bisa kumpul duanana jeung teu bisa eueuh duanana tegasna perlawanan aya jeung eueuh saperti kecap wujud jeung adam eta dua kecap moal bisa kumpul dina hiji zat
oge moal eueuh duanana sabab moal aya hiji perkara nya aya nya eueuh moal bisa teu aya teu eueuh ieu harti didun ceklugot wujud wujud oge aya wujud aridi aya wujud idopi aya wujud hisi aya deui wujud akli anu hawadis aya deui adam mutlak adam qoblal wujud aya samemeh eueuh samemeh aya anu disebut adam ba'dal wujud aya sabada aya deui adam bainal wujudain tegasna eueuh di tengah-tengah eueuh di tengah-tengah atawa nu dua kali wujud ada wujud kagurung ku zaman terus aya wujud mumasalah jeung sakabeh wujud anu kasifatan mustahil di wazdalilu ala zalika wujudu hadhil makhluqat maksud dua dalilu anu nuduhkeun kana wujudna Allah ku ayana ieu pirang-pirang makhluk pangnaki musonif dina tiap-tiap sifat anu wajib di Allah sok make dalil eta pikeun nyampurnakeun makrifat sabab diantara syarat makrifat nyata kudu nyao kana dalil ya minimal lah tijan katalar kudu ditalar ari dalil ditilik tina eusi kabagi dua bagian tadi teh dalil hiji aya dalil ijmali hartina dalil garis besar anu hukumna nganyahokeunana teh eta fardu ain bagian kedua aya dalil tafsili artina dalil anu mendetil anu dirinci tegasna dalil anu jero nah ari hukum syara tidak nganyahokeunana eta fardu kifayah anapun dalilna dina ieu kitab tijan kaasup kana dalil ijmali ras dalil deui nya dalil teh dibagi deui tina jalan ningali dina jalan mah kana dua bagian aya dalil akli anu jalan ngagunakeun hukum akal dalil akli sarta akal anu digunakeunana akalna akal gorizi lain akal tabii anu kadua aya dalil nakli dalil anu bersumber tina Al-Qur'an jeung hadis anu ngagunakeunana ieu dalil nakli khusus jalma mukmin anapun ari jalma kafir moal bisa
dibere katerangan dalil nakli, dalil anu nukil tina Al-Qur'an jeung hadis. Lantaran kana Al-Qur'an jeung hadis marehanana teu percaya, teu iman teh. Jadi eta mah kudu ku dalil akli. Dalil anu aya dina kitab tijan ieu eta dalil akli supaya bisa dipake nyerang kana hate jalma kafir. Diserang hatena jalma kafir ku dalil akli, ku akal. Naon ari dalil? Dalil eta teh alamat, tegasna ciri patokanana. Para ulama dipatokan kullama wujidal muallimu wujidal muallamu wala aksa. Artinya di mana-mana kapanggih anu nyerian pasti kapanggih anu di cirianana wala aksa. Jeung teu kudu aya cirina. Kuayana eta dalil jadi alamat, maka ayana makhluk eta jadi ciri kana ayana Allah. Setiap-tiap aya anu nyieun tegasna aya pangeran eta kudu aya makhlukna. Ayana Allah kongang, makhlukna teu aya. Beda deui jeung kullama wujidal mu'arrifu wujidal mu'arrafu. Samang-samang sakapanggih ta'rif pasti aya anu di ta'rifan. Seperti zakar ta'rifna rajul. Zakar ta'rifna rajul. Aya zakar aya rajul. Mana atuh alamat kana ciri ayana Allah? Hadil makhlukot. Ieu ayana makhluk. Ari makhluk eta alamat kana ayana Allah. Alamat kana ayana Allah. Lain ta'rif kana ayana Allah. Arti teu. Di kasimpulanna wujudna pangeran teu merlukeun dalil ngan imana manusia, imana mukmin muslim perlu make dalil supaya naon teger, supaya teger imana teger. Kita perluna dalil. Ayeuna sifat wujud diaranan eta sifat nafsiyah. Artina sifat anu tumetek anu nuduhkeun kana ayana zat Allah. Lain sifat anu nuduhkeun anu ngancik dina eta zat. Dina bagian itu. Dina bagian kifayah sifat anu tumetep anu nuduhkeun kana ayana zat Allah, lain sifat anu nuduhkeun kana anu ngancik dina eta zat. Oge lain sifat anu bangsa eueuh, lain sifat anu bangsa rerejengan. Da sifat bangsa eueuh mah
make dipayun. Eta ngaranna sifat salbiah. Sabaraha hiji salbiah. Seperti sifatna eueuh mimitina, sifat anu ngancik dina zat ngaranna teh sifat mani. Sifat mani seperti kawasa ngancik dina zatna Allah. Sifat mani sabaraha hiji. Sifat anu rekanan teh sifat disebut sifat ma'nawiyah seperti bukti Allah kawasa ayana Allah kawasa kaunu qadiron kaunu aliman eusit isi nafsiyah ngan hiji nya wujud. Wa yajibu bihaqihi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Allahumma ta'ala na'budu wa arifina bihikmatika wa syurafina wa ta'kina nasida suruh baina wa kullana Rabbana ta'ala bainana wa baina Fatihah.